anjing menerapang kieu dah. Bakoy. Iya mau menyebabkan virus. Aduh. Sore. Ini kegiatan tuh tadi kesel. Kemana kayak gini? Saya. Si itu balik gitu. Si itu sebenarnya. Aja kan. Kalau di kontak heula merenya. Di Kangna. Sing yang teh cenah aduh. Ah, ieu teh. Aduh, itu telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, A. Neng? Ayo di bumi, Lin. Nya, muhun nuju di bumi. Kamari cek barudak. Da nih di bumi cenah sieun ku si corona cenah Lin. Pak. Nya, puguh nuju kieu we gara-gara virus corona teh ya. Pak. Kumaha nya? Tiasa ieu teh. Biasa naon, A? Jalan gitu lah. Amang gitu aya di bumi mah. Oh, atuh hayo we sok ka bumi dan engge nuju teh kuna naon ieu. Atuh kayak dijemput. Pak. Misalnya teh. Biasa teh. Nya tiasa. Oke lah. Oke, kadinya meluncur. Nya, A. Ditungguan ke Neng nya. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Corona, A. Oh iya biasanya hilaf deh ya. Kumaha? Siap tuh. Nya, ayo. Tos siap, Neng. Oh, siap. Ayo tuh langsung lah gas gitu lah ti payun. Nya. Bisa enak naon gitu awe mah. Oh. Aduh. Neng. Nya, A. Uyas mapa? Bias atuh dan Neng. Nah, udah hitung-hitung jalan-jalan sore nya. Sareng aya. Nya. Ayo. Neng. Nya. Girimis Neng. Ayo urang kasih tuh kapos nya mah. Nya atuh ayo. Di pos kan suasana mendukung. Enak-enak gitu. Neng. Nya. Aduh, kumahanya. Teparuguh gitu rek ngomong. Nah, atuh nyarius we, A. Ngomong bade sih. Nya atuh sok. Tadi masa ingat cuma aya asap pohon deui gitu. Sok pura-pura poho gitu. Grogi nu kok senyum manis. Bisa wae siapa? Serius. Ngalah tuh udah poin lah. Nya atuh sok nyarios. Nege nyaho merenya. Kurang teh sering chat.
sering sharing lah gitu. Mungkin ayeuna waktu tepat ya. Mungkin ayeuna opik teh waktu tepat gitu. Opik ngomong kami itu serius gitu. Ya mungkin kan nengnya nyaho banyak bahasa tentang chat selama iya kita jalani. Ya mungkin neng Ya. ya oyong Hoyong naon? ya kopi teh oyong jadi milik kopi jadi bagian dari hidup kopi lah. Baden tuh Tapi Neng mah pada mikir-mikir heula. Nah iya sama meren rumah neneng lah ya. Ditunggu jawaban pangan kami ya mungkin ayo nanti waktu yang tepat lah gitu bagi opik untuk prasangka neneng opik teh oyong neneng teh jadi milik opik sa lamunna. Lembur rareket ya gara-gara virus corona ya. Covid. Cuaca koski ya. Coba rek. Ieu lah. Sebenarnya aya barudak. Bau korek sorangan. Opik ini si neneng tuh. Corona menyakiti Cina. Selalu ayana berita. Malam ini selalu sepi. Termainkan atuh laguna. Stop. Anjir, naon yuk? Wah ini tayangan tadi. Oh, orang tekan ngararumpul di dia. Tesin ke corona. Ah, kaum rebahan mah anti corona. Lain kaum rebahan merem, kaum nastar mereka mah. Nasib jomblo terlantar. Kali diuk nah, diuk. Mana? Tadi dinyame diuk kan nangkep lah. Ada temai. Iya dia we ya. Udah. Mana lah sayang. Lagu lah tuh Ih, rasa bau asem dah. Geus di mana itu? Hah? Geus di mana? Terus marah bandoma. Dia tua ya aduh asa kurang pantas didinya ke pinuh gerata. Oh, udah. Oh, teh kadinya Merem katanya. kesan bau asem ya. Kudu jaga jarak ieu meureun. Oh bener. Ya we, di dia punten atuh dah. Power kena virus gitu. Tapi dak ngarambu bau asem tuh. Saeutik lah, saeutik. Iya, cok. Anjing menerapeng kieu dak. Bagoy. Dia menyebabkan virus corona tuh. Aduh, lain virus corona itu sebenarnya tadi dipupukan kudu tapi tumbuh subur. Tuh, gerak sebelah deui. Ih. Cokor leduk kieu. Padahal cenah ge di kota cek pemerintah ngumpul-ngumpul ke dia ulah di corona eta teh. Teh istilah ya, karena ulah ya dibunuh kudu nala di Jakarta mah. Pas geundeula ka sawah. Aing mah pasti ditunda ge dibebaskeun. Nyanyi deui ah. Tuh Si Opik kabarkeun mana ya? deui. Heeh. Kedung di urang pas reka dulu. Urang pas si Opik di pos. Awewe nu balik ke kota teh sadi ngaranna. Waduh, Oh, di sini Neng. dan duaan gitu. Incaran aing. Duaan bener sih ya. Bener incaran aing eta mah. Curiga ieu. Kenapa tuh dicurigai sih ya? Ya. Aduh.
si neneng Kumaha tah? target si Tuh, tapi bapak heula. target tiba heula Jangan serangan ban sarega nyarahong beureun. Aing Karena resep kasih eta. Si Opik bawa aturan serangan sih. aduh anjing. Ya aing cerita naik ditusuk. Tusuk dari belakang emang sakit, Le. Bener ya tapi wah ieu lain hoak pan ieu. Bener. Aing power hoaknya, Pak. Di mana ya? Serius. Di pos di mana? Kumaha urang teh angkeun. Nah, urang teh Tengkeun ya. ya bisa terpercaya orang antara orang itu pernah di jauh bener teh nyecek uing. Coba ayo untuk usaha. Tentip. Ulah loban teuing ah. Ulang man teh. Ini abehan. Atuh henteu hayang nyaho lah kabeneran si ieu. Sia nu resep si nenengna. Henteu aing yang pembuktian mah aya adu domba deh kan. Wah, jeung Kadang aing jeung si ieu lawe. Duaan heula we. Dewa kada. Tanyakeun ka si ieu bisi teu percaya. Bener ya, Wak. Bener anjir, tempo ku sia serangan. Ya teh urang teh angkeun hayu. Bener pan sia teu ngomong kitu mun bareto mah. Ayo geus aing mah. Teh angkeun geus repeh. Apa heula kumane? Kudu riweuh hayu. Diriungkeun wae. Ayo. Aya burasan eueuh mun diriungkeun. Ya masalah itu wah, ya serius. Pan si itu ge bener nyahoun. Aing teh nyaho resep ka si eta. Nyarahoman sia ge meureun lah. Nyaho nyaho. Di dieu ge geus pada nyaho. Mana teh resep si neneng. Ayo. Ayo lah. Main nak. Ek dibereskeun wae kumaha ya. Urang bereskeun wae Urang nemang beres siduk langsung lah. Urang Ayo. siduk. Grebeg ayo. Ya. Ayo teh Ya lah kan itu jauh deui dari itu mah. Ka mana tuh? Urang deukeut teh neangan. Nakul. Tapi nakul. Dinya eta ka mana? Ulah sih kan. Ayo ayo. Ayo kan ieu. Gas yuk. Iwa. Ayo. Sudna ieu euy. Aya duaan ini ya. Kumaha caritana ieu? Naon dia duaan ieu di pos atuh. Mana teh nyaho deui. Ieu saha ieu. Pan nyaho bareng mana ieu. Lek gimana perasaan mana ya? Gimana benernya? Kalian tuh. Ayo dari dong lah. Bicara nang. Bau sia ah. Terus ah balik. Ya. Kan.